man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran maghfirah ieu li dzunubi. Tah eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah. Ieu mere pangbukaan teh ya lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu. Asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi. Itati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaum. Iki kusu jibab hal tetep ing dalam mertalakeun puasa. Qala tabaraka wa ta'ala ngadawuh Gusti Allah al maha barakah ya Allah lan maha luhur ya Allah ing ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahru ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu sunna lakum qiyamahu ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahih urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nuku nikmat etalah urang dina sahih bisa kumpul di majlis ieu kalawan niat anu sami yakni urang ngayakeun penutupan pangaosan dina tahun 2011 atau 1432. Mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi gagah ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususna ibadah tarawehna tur ibadah-ibadah nu lainna
sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa. Padahal mah geus teu diterangkeun geus apa. Unggal poe aya nu puasa bae, aya nu per Senin Kemis, aya nu awal, tengah jeung akhir. Aya nu dina bulan Mulud, bae ngumbah keris aya puasa. Bulan Rajab, komo di bulan Ramadan mah, urang mah ieu mah ngeling-eling bae. Nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugotna al imsak, imsak teh nahan. Asal orang nahan tina sagala rupa neker cek bahasa Arab, cek bahasa Jawa. Eta teh ngaranna puasa. Lain teu dahar teu nginum ti jima beurang, peuting ge, teu ka mamana ge, teu dagang ge, eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa. Urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda. Cikupa, Belaraja, Pasar Kemis, bari Sunda nage istimewa. Sunda nu panglemes-lemesna di dunia. Sunda bagus, Bandung mah eleh ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean. Ku duaan ge tibalik. Jadi cowong urang Cikupa. Teu kudu make sapeker. Jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo. Jeung Baduy make sia aing. Aya di Pasar Kemis mapan abdi. Kuring paling hebat, paling kasar lagi. Aya di Cikupa mah. Ka mana sia? Aing tungguan ngising heula jorok. Tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang Rawakidang. Kalau kita ngopo arang marari hujan ulu kutur teka artieun urang Bandung naon sia eta cenah kitu amat ngomong geus kitu bae tah dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja asal alikat ngadenge. Tapi di dia merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara mah ibaratun anil imsaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqtin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat. Iji ibaratina nahan dahar, nahan minum, nahan jima. Dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa ceuk syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu minum teu jima,
Timimiti surut panon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surut panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu nginum teh jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu nginum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu nginum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Ieu mah puasa cek sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna? Ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman, rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumusiyam dipardukeun ka maraneh kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah sama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung si eta. Ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillahirabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri. Emang hirian orang Cikupa. Kakaknya diberi duit 100.000, adina 50, adina ngasah pedang. Ngahiri. Deres sama diberi kene, iya mah pugung dijodoh-jodoh ngajodoh nang Gusti Allah. Kakaknya boga pemajikan narada jore, adina boga pemajikan narada gelis. Ngahiri. Dek dibunuh. Tarolol orang Cikupa eta. Urang gitu-gitu teh. Saya ge, urang dititah puasa, besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah. Disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunana puasa ka umat nu maraneh kabeh. Ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda, sapoe puasa sapoe ente, sapoe puasa sapoe ente.
geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campeng. Itulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah, teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma nu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Haramahullahu jasadahu alan niran, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mapan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya, "Ye kabehan sia bunga teh teu ye asupna bulan Ramadan." Geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah, naon sebabna nu mantap bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah. Buukna beureum sabola eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya. Kunaon? Bunga teh aing mah lain naon bukana doang. Aduh asana. Kunaon emang? Rujak. Di dieu sirup, di dieu kopi, di dieu susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah ieu bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang deui mah lain, aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya, tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kunaon naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae aing nyaho maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam.
memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonokna luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan diliwian bahkan ngajanggihan di manehanana ieu maka karak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh dihareupeun imah kieu be ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah diarep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu tah. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun deuk kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun deuk kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah deuk kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu teh bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik, wah eta guru bunga kabeh. Budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merengket. Mirisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan ku aya pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan. Boro-boro deuk kadatangan pimpro, boro-boro deuk kadatangan pendidik, ye bawahan teh. Sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan. Murid deuk kadatangan guru nirisan. Emang kunaon?
urut bulan kamari ge guru ka dia aing kotok can kabayar wari dek datang di embe asana ye guru begitu teh eta kiai eta bangsa kiai Golkar biasana guru teh Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu nyana mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya eta teh bunga gitu aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah komo atuh ka ditu nang sangat didik ke di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa ndek ngundang mubalek bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa tungtung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan ieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Salah rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab gama terus ke istana jurusanana. Antupkeun we lanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Eueuh rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ka kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Ya teu nyahoeun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan eta setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-rajana, adapun anak buahna malah satir anak buahna sama. Ceknya diantepkeun bae heulana.
bebaskeun anak buah nama. So masalah lamun raja na rantai bener-bener nu ditengkel kayu, nu di non guha di rantai anu di laut di batu anu ditengkel caringin roboh tangkal caringin dur rantai macem-macem. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeun diantepkeun berkeliaran ngan nya geus teu bisa ka raja nama aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa maratul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui gulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka, bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa, nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin, nomor katiluna bisa nutupan neraka, lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat abwabul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh, moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dek dalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu, sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae, Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu efek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kelitna tolol teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jakabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Aduh kaji gitu kumaha. Kuy geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah.
Nah, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah. Siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa, ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Ditah ku komandana siap dan. Ditah puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta. Lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak. Saya laksanakan. Ditah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Arolonya sapan. Siap. Teh diparentah ku jelema mah siap dan. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah lantas siap ya. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasa nya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Rami lah. Berapa dia adik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik gua adik? Ya jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Hi, dia bulan puasa. Bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis gitu teh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famis-shaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat
Masya Allah, bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah, padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah. Wahabi itu percayaan ka waliullah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah, ka Syekh Abdul Qadir waliullah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Lalawa emang umaha gitu wali tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yung loba-loba di Indonesia jenna ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bunga wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nama bidinya jatuh pan tenang amat ned atuh kula mah sholat biasa puasa biasa dimana imaned kupa azo kapuri citra ente pernah tadinya ngan ngutus doang palingnya amprok oh jarapi ieu mah puasana maju bisa digali langsung ke mah kaku nu ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah oh ja ieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa. Gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa. Mudah-mudahan orang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata khalat tanggal 19 Ramadan wa unzilal Furqan di arba'ina usrin khalat min Ramadan an mu'tamadna
aya non Al-Qur'anul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diistilahkan antara 25 jeung 27, nu mutabadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, ieu pidatona. Ya ayuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi, sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuat. Inu mantak ayat tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh hasan aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh omoai gitu urang mah kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi na beureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puharaja saya ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya sidok di. Wah. Ini, buat iya, doi itu naon emang nyawa yang gitu nyawa. Bis datang, syahrul azimun qad aghallakum.
syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan ya Allah emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur babat ku cenah aya anu main kartu babat cenah aya nu korupsi bagi dua Jakarta tamah kos kitu mah henteu ieu mah henteu babat ku cenah ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu cenah sasakaran Nazarudin tadi Dayus tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah, Indonesia barang reformasi jadi kieu, isin aing mah mengkedasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun enjaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan, pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah. Kadengin nyungkun tanaon cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba teh kaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Ain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik teh heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora
amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat, memang hebat. Tidinyalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat. Umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana. Asana mun di desa 5 nu kos kitu asana. Hulu saha? Hulu kepala desa sia mah. Iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuri sih naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dongeng Lailatul Qadar dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji nomor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang ciku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu
tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah mangga debinitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kangjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masjiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yen ka Allah. Kunaon teu nginum yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan yen ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo
siap dan tetap sin ka Allah ya kebal kan ya bulan terbalik-balik ayo kajian Ramadan ya bisa sin ka Allah ulah cara orang doyong pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad. Wa syahrul muzadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere, ayo mah asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu udah aing ieu biar usaha aing hayang ngere Masya Allah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung na kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nastiru shaim kami tantu boga. Jang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wa zat. Anfatara shaiman ala tamratin surbatin main wazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur sasrat sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala
Tak mudah-mudahan orang kabeh diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal. Wa in kana fasiqon, lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak ala ratipan kesuamannya. Jangan ngomong tegak arti ini ulah terima bersih lagi jalanan. Insyaallah tinggi ulah 6 derajat 55,26 dia bro, berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54. Kacaritakeun nu kos kitu nama terpenting, tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah epimeris Inggris. Amerika nyukom jatuhna ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57, beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menangna 8 derajat. Ki 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan, sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu, na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat, paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna kumaha sih? Gus genep darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karuyat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat teh mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng.
Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa. Insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil Jawara mah keheotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nuker ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun tah eta padahal sulam geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae ibadan ru'yat aya kiai urang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi pas gitu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat ya, udah nggak usah ngomong. Mual, gula. Ayo gue terus. Menurut anu ngahayukeun nyana mual gula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab. Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu alakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik. Ngiris bijing ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampiling habek greget jaing mah teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari gerang mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga urang rindu datangna bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata
Dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Munung-munungin mah atuh tadi belakang tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aklun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya nama. Ada redan, nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikohun min nahwi haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku isia. Ya. Kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipu Doli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok gula, "Bapak di mana?" "Cikupa." Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, 2 berakal, 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaub. Nyahoeun kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nulikeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non gitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal sabaraha eta 1 Agustus berarti urang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor katilu itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit emahna geus kronis jasa ya emahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk.
roti uduk jeung leupeut atuh ulah sama oke datang ka ira teu kuatna sing ade loba teu kuat kareh nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelema na dedeg luar biasa hidung mengkoning keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na tapi bebeja kakula ge cenah kula mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa ulah puasa jeung bapak man engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan waduh sakit itu dah dampakna tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah ai ditanya ai pamajikan sabar 2 ya cabok bisa ku aing dia ai beteng teu kuat anu dihandap tegang terus insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklid 3 itu kok obat wasihatum sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana cicing di mah teu keur musafir lamun keur musafir urang di dia ke Bandung moal puasa masalah dia ke Surabaya masalah cenah ieu mah jangan naik mobil lagi mobil pribadi ieu di jero aja kuat teu kuat teu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah ngan wajib qada ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala tah eta cukup sakitu minimal atawa cek irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani ribut ke Ramadan aja Ramadhani ngaji henteu katanya ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban cik ahlina nyana teh tercela dalam bahasa ai puasana mah sabae kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu gecitungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani korima urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci aja nanyakeun Ramadan ku aing ya saya mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh puasa tetep bae wajib imsak ke wajib qada tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu shauma ghadin nadai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala imam datah sok nungtun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala. Ai niat teh teu kudu di masjid bae. Urang ya ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing besi poholah niat ya bari. Niat beunang. Ya jero hate mahal wal qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jero hate jeung urang eta semoga dina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Semoga dina jadi. Tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gue jadi. Dicari orang. Ya cari daripada pohon si orang teh niat lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat dicari. Nah itu semua jadi. Ebrak pemajikan Noel. Naon itu Noel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron, mukhtaron, wara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon. Balik ti pabrik, datang ka imah istirahat. Diturup saja teh, waduh, aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal. Nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Sikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong. Beres ngarokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah. Nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing poho padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur heek ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut teh naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang. Kakak. Aji nanaonan kunaon? Nanaonan ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohoan fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep Bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pakai sama ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodohnya na we masih urang mah.
Ya bodohnya apa guys? Didaharkan ke orang na balem-balem lamun cakap bahasa. Berarti maksud atuh. Mun calaka bahasa, ulah calaka dicarangapkeun nya diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman nerima atuh hese. Eta mah hese pan mungsak temen terima. Ieu mah teu batal tah mah begitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng ja asupan ai teu hayang mah moal man moal udang ya tapi lamun urang ngendut saeutik batal dia teu meunang ngendut aing ngaji kos kiamat sih aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah geus kos kitu bae pate dituna asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendut nya na kewe ge sapodo ge. Batal ge. Arebe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada sawmahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil sawm. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa saeta nyana kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazir nyana ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta isqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir diwirang atau dipicen 2 marhalah. Cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kira nya na isinin kana balik ka mana dipicieun teh ngan ai cek di ditu kitu mah kitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulanan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu pohopan bahaya. Wajibu ma'al qada al-insak lisam fi sitati mawadi'a wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isdet paeh jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantep sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keuneulah ya bener-bener keuneu cas heula jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 horenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabanahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep
alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min madbadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng minum eta ulah kos kitu. Jadi orang kairum pan sunah istin sakta nging trek banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan. Sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh. Kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae teh. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah. Sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Teh mun ketelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal. Wa aidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang nu rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung nu marentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem. Hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Hiji nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan we teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waqtu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qada nama hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetep qada nama hiji bae, fidyahna bae nu ningkat 2. Selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Ulah engke andai kata ya jelema keur puasa qada
waktuna deui tanggal 28 Saban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang tah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun ayatan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah dua hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib fidyah asani alif permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasurlu bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah tekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi mun anakna neuk ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun mbak anak neuk lempang nyetir mobilnya na hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul kitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sababna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe mantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe paeh nya na pan 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan memeh ditutup ku doa terakhir di ayat tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji nah ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang persilakan untuk memberikan sambutan